Darajat manusia di mata Allah mah sami, ulah sok ngebanding-bandingkeun hirup urang jeung kahirupan batur. Sabab hirup mah lain jang ajang kompetisi anu bakal menang hadiah. Tapi hirup mah jalan carita anu geus ditangtukeun ku pangeran. Keun we da boga milikna masing-masing. Anggur mah kudu silih jujurkeun, kudu silih tulungan, jeung silih talingakeun. Sabab sanajan dibeberik nepi ka luar negeri, diteteangan nepi ka kaluar negara, ari ku Allah tos dipasihan rezekina sakitu mah nya sakitu we. Ngan wajibna urang teh nyaeta ikhtiar. Jeung tong telat dina ngadoa. Mugia we atuh urang sadayana teh sing dipasihan rezeki anu leuwih sareng harta anu mangfaat pikeun pibeukeun ibadah dugi ka tiasa bagja di dunya rawuh akhirat. Da rezeki mah moal pahili, matak ulah sieun kasaingan najan sarua dina pakasaban. Rezeki mah geus aya anu ngaturna. Kade boga hate teh ulah kaancik iri dengki. Da rezeki mah moal kungsi pahili. Hasil kesang moal kosong sabab eueuh ripuh anu teu ngabuahkeun. Buruh nominal mah lain ukuran, tapi kabarokahan nu kudu dijadikeun tujuan. Aya anu milikna gede tapi ngarasa teu cukup duitna. Aya oge anu ngarasa saeutik tapi cukup. Intina mah ulah poho syukur ka Gusti. Jalani naon anu bisa disyukuri, naon wae anu aya sabab milik mah moal ka mana pikeun jelema anu daek terus usaha bari kerep ku ngadoa. Niat lillahi sejak dek ibadah, insyaallah ku Gusti teh dipaparingan rezeki anu barokah. Hirup teh kan lieur ibarat lengkah, sing ati-ati tur tarapti. Nincak ulangan saukur lengkah, komo bari jeung duduk rak rumpak mah. Bisi manggih beling nu pastina bakal nyugang. Hirup jeung kahirupan lir ibarat lengkah jeung tujuan. Lengkah merenah nuku dilampah. Tinang tu bakal barokah. Nuku urang teh kan pasti baris kahontal. Oda dunia mah tong dijadikeun alesan pikeun ngalengkah salah. Lantaran bala tangtuna ke bakal karas.